Assalamualaikum. Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salah. Cep, kagak. Kagak, Pak. Nan cep, kok bangun lu bingung gitu, bangun lu aya nu di pikiran. Sain, Pak. Tangga bejakeun ka Bapak. Heeh. Kebos cenah geura dijual si Takur. Aceh pengen geura boga motor. Dijual. Ayeuna pan meureunnan yo usum nyawa, usum digawe, heuh. Pak. Pan meureun teh kebot teh meureun butuh jeung gawe. Bapak Acep teh buntu, henteu bisa digawe. Arek kumaha deui? Ayeuna mah sudah sabar heula bae Acep kitu heuh. Ayeuna mah sing rajin, bantuan kolot, atuh eangan parab, naon kitu. Jadi ulah buru-buru hayang ngajual teh kana kebo gitu, Cep. Atuh heueuh, Pak. Pan eta mah si Takur kebo Acep. Hampura we kitu marentah ka Uwa. Tangga bejakeun we kitu ka Bapak. Sugan we diomongan ku Uwa mah kitu. Dijual eta si Takur. Atuh nya Cep. Wah oge ngarti heuh, kahayang Acep teh ngarti, wah oge. Sebenarnya mah oge sadenge nya ti tetangga-tangga gitu bahwa Acep teh hayang ngajual kebo, ya. Heeh, Pak. Hayang ngajual kebo jeung meuli motor. Wah ge geus sempet eta ngomong ka Bapak Acep gitu. Mariksakeun lah. Cek Bapak Acep kieu. Eta kebo teh wa lamun dijual uing buntu gitu. Dan teu karunyana ka Acep teh. Cuma anak kan kurusum digawe ieu. Ayeuna pan kanyahoan gawe teh sapoe we ge 120.000. Lamun kali 10 poe bae teh sabaraha gitu. Tah jadi sabar heula we Acep kuladang gawe bae ge insyaallah make Bapak Acep oge bisa nyumpulkeun kebutuhan Acep gitu nya. Kitu ti uang mah meureunna tah. Heeh, Pak. Dengekeun ya heupeujeuh ti uwa gitu. Atuh ayeuna mah kieu Acepnya. Uang ngabijan ka Acep. Ayeuna mah Acep biasa daekan ngarit atuh ngarit deui nya. Ngangon-ngangon deui gitu. Karunya ka Bapak, da Bapak oge pasti karunya ka Acep. Lain ku teu karunyana eta. Masalah kebo dijual teh pan lalakonna pan buntu gitu. Enak Acep sing daekan lah daripada umprang-amprung teu paruguh. Mendingan bantuan kolot gitu nya Cepnya. Heeh, Pak. Dengekeun wanya. Tah aya namanya Acep daripada ngarit embung, ngangon embung, bentang lantung ya. Mendingan bantuan uwa atuh di kandang hayam, mulungan-mulungan endog gitu. Emang Uwa boga kandang ayam? Atuh aya di ditu di sawah. Kandang sampeurkeun uanya. Heueuh, Pak. Wah atuh ai puguh kitu mah. Acep nekan nu heula, neuk pamitan. Assalamualaikum. Lah pokoknya bantuan Bapak ulah ngarit ya. Ujung teh sampeurkeun uwa kandang ya. Heeh, Pak. Heeh. Ulah ulin wae. Aduh, ngomong ka Uwa aing teu meunang dukungan, kalahkah nita mulungan endog. Aing. Assalamualaikum. Ulin Cep. Ulin jabat tatoan. Wani moalnya ini. Wani keun we. Pura bantuan Acep. Pangomongkeun ka Bapak, saya takur cenah geura dijual, Acep hayang geura boga motor. Yang beli motor naon gitu Cep? Kudu pakai ngaji jual kebo. Atuh meuli motor naon we, kebongkos dijual mah. Berarti enak makanya hoan. Acep kuah ngedul ngarit, ngedul ngangon. Kayak motor oh. Heeh, Lah gitu Cep. Pan bapak mana ki mau ngaku eta kan setakur. Duh, keukeuh Acep mah hayang geura dijual mah eta kebo ditakur soal hayang geura motor Kan sia ngalawan wae. Teu kajeula gitu itu kebo sia. Keur digawe kun bapak sia. Tiba hayang motor sia. Meni kudu ngaji jual kebo. Enggak saya nama. Dari pembelikan kopeng kan itu tah. Ngopeng. aing mah kan dia ge ngadon minta tulung kita mau ngomongkeun ka Bapak aing kana geura dijual tah setakur. Kalau ngadon tah meuli kopi, ya bade amek ke aing. Li, teman Cep.
Misal kopi. Kopi naon? Kopi good deh hiji. Enggak. Dukun itu kopi na. Aduh, dasar budak ayeuna, letik-letik. Nyala wading yang kayak cara yang beli motor segala indah. Enggak. Mana sih Lon? Mamang. Naon bi? Rumah iya kue tep. Kue naon eta bi? Orang ini. Geuna bi? Nah, kolam Baru duitan? seribuan. Oh, kewi meuli. Nah, kemana tep? Kan rumah mang. Kum. Waalaikumsalam. Narian mang, sana damping sepeci. Poin Jumat ente cep. Bagian mamang ayeuna jadi imam di masjid. Cuma gitara. Di bagian neng cep. Oh, mamang Jumat. Enak cep tuh ben ulin kayak mamang. Itu yang ngobrol nak. Iya mang, kan boga keboh nu bapak dua, si Takur jeung si Brang-brang. Ah, nyaho Eta mamang ge. Eta pangabejakeun ka bapak kitu pangomongankeun si Takur cenah geura dijual, acak sanggeura boga motor. Sieun ka budak mah saparogeun motor cenah mencan. Aduh, Cep. Atuh salah gitu cara nama, Cep. Wah, kamakan pelingkungan ya budak. Cep, Acep lu menang boga motor ya. Ulah kudu ngajual ke Cep. Ayeuna usum digawe, pasti digawe nya ke bapak maneh oge, Cep. Heeh. Tak tuturkeun ku maneh, Cep. Tuturkeun ku maneh digawe, tak hasil gawena oge. Gitu. Kabeuli dikumpul-kumpul mah, ulah kudu dijual Cep ke mah eta pameakan teu setuju mamang mah. Lamun kitu, moal ku mah moal dilukung, moal dibejakeun eta ka bapak Acep. Lain gitu, Cep. Oh ya, namang pangomongkeun we ka bapak. Iya hiji-hijina deui ka mamang minta solusi. Tadi kan uwa kitu deui, kan nu aa diambek. Aduh, Cep. Cik mamang teh ya, salah kudu ngajual kebo mah. Salah heuh. Ya, mamang cari daya nya, mamang kacep ya. Mamang mah ye. Jeung euceu mamang umi Acep, baheula kisah gede Acep. Tara mentana naon ka kolot, tara hayang anu kita ngajual bana kolot, tara mamang mah Cep. Mamang mah hayu we berusaha menang mamang serang. Tuh nu di imah itu motor opat tuh nya ke tembok wa Cep. Motor opat ladang naon eta mamang. Onggal poe mamang Cep eta ka sawah. Ngusep belut. Hayu we ku mamang dikumpul-kumpul eta belut. Datang ka sabulan ku mamang dijual dibawa ka leuweuliang meunang 3 kintal. Dah ulah sok cah dol mang. I see Acep. Lain cah dol mamang. Emang bukti kalawan nyata Cep. Contoh, tak Acep oge hayang motor ulah kudu ngajual kebona. Gawekeun di kebona ilu jeung bapak. Acep ngaris, ngangon. Ayeuna usum digawe heuh. Gawekeun kumpulkeun duit engke kabeuli Cep. Kabeuli. Juga eta hayam dol mewah jeung Acep lain mang. Atuh ulah iya jeung Acep mah. Teu aya itu mun Acep ieu mah kasayangan mamang ieu. Tah ayeuna mah kieu dah. Meni Acep pandikeun di hayam mah. Kayak ku mamang di kulian, goceng. Ya, pandikeun nya. Pan mamang mah we ngadon minta solusi kalau kah nitah nu bahayam. Dasar memang aing gede jabul. Belut 2 kintal. Belut 2 Bener memang aing gede jabul. Pandikeun. Oh, nuhun Cep. Ya, kulian ku mamangnya nya. Ah, ya Cep tuh. Ya, kuliana. Ayo duit dasang amat. Ladang belut lain. Tas ya Cep. Kalau ngeledek ka mamang, lain. Lain nama Cep, duit geus dibere ku mamang. Ya Cep geus ulah ngonclong nya, ulah kadi-kadi tuh. Mamang itu mah cepet. Oh, Cep. Assalamualaikum. Nah, bantuan eta bapaknya digawe. Kirahaya aing boga motor. Atur musim selebang mau motor. Ya Allah, sugan we. Bapak geura dihidayahan. Ah, mending ka kandang aing aturan wae ngulungan endog.
Cep. Terus sehat udah gak, Wak? Ini arek arek ieu. Ayo tuh. Ayo udah. Nun ya. Ini, Wak. Nah, iya, Cep. Nah, gua kayak pikiran gua ya bantuan gua kan. Makanya teh kesukaan kadinya gitu. Kami untuk kemana-mana mah kadi bae ke ya. Oh, iya. Hebat orang anan wae, boga perusahaan ayam. Motor lobek, motor dengan boga acet. Lagu menggusuk. Ya, Oh, sabar we. Mau yang namanya kayak boga. coba gandeng suruh sekarang ke wae. Anjir, ya orang anan wae jadi pengusaha sukses di ayam. Kajualan endog. Wak, punya hoki ya mah. Acep mendingan keneh muluan dong gede daripada ngarit mah. Resep. Ulah cek. Karungnya kada apa. Bapak sahan mantuan meureun ngarit ngangun. Kan pagan bapak ngalain urusan kebodohan ngeureunnan lamun acep matu. Ari ka dieu mah lamun acep keur beres ngangon, beres ngarit. Ya ka dieu gitu kan gua kadang gua Tua. lain ulah gua mah maksudna karunya ka Bapak Acep gitu. Beneran matuh no bantu-bantu mah. Wah iya dapat pegan kieu ieu pegan iseng doang gua mah. Lamun beres pagawean Acep bantuan Bapak ngarit. Nah, ka dieu gitu. Aja iya, Wak. Dikumahakeun dijual apa kumaha, Wak? Nanti dijual, Cep. Di kamanakeun tuh? Tuh dibawa ke warung, masukin ke warung. Bara duit nak kilo na, Wak? Itu lamun ngecer mah itu genep gitu. Mau jual petian ke warung mah. Ini wah hebat, rehe-rehe. Oh, aceh pun teka dia mah bawa ya, walaupun boga kandang hayam. Acep nawe tera daek ulin ka imah ada jarang. Ngobrol ka imah ngeureungan. Ngobrol naon nya, ho gua kandang hayam naon. Tara ulin ieu teu moal nyaho. Jus berali lah ya, Wak. Asli lah ayam mah 2 tahun mah. Leuwih gua mah. Oke, ajarkeun wanya acep. Da acep yang bung jadi budak angon bae, heng jadi pengusaha cara Wak. Maksudna ajarkeun ieu nerak hayam gitu. Oh, Wak. Atuh sih aku diajarkeun ku uang kege. Tah daripada yang ngajual si takur pakai meuli motor mah, mending pakai modal usaha, poe kos uaya. Dileukeun uwa. Itu guguh sama usaha daripada motor mah. Motor ini kayak kabeuling kege. Apa gede mau dicingin pasti, apa cet ge. Kita tunduk geus, bersihan beres. Setelah kira balik ke nya, Wak. Hebat tuh. Nah, ada ya. Oh, Masuk alawan kolot mah. Wak. Kayak kolot mah ada artian iya gitu. Ya atur kalau mah. Mana? Ini biasa dikenal tuh. Dikenal semua. Boleh coba. Kemana sih lu? Kita coba air. Sama. Tuan dong. Cek naon?
Biasa teu aya tanggur usaha. Aing aya lagi di bibir aing. Aing sia. Sayang Awe. Bok selut lah ibu bodoh ku aing. Nyawa anggur batur. Abur aing.